Usaha diundur namanya. Lihat nih diundur batur. Mana mereka borong ke sampel teh. Iya baunya teh. Oh, teh. Kah? Lain teh. Kita aya nu ngaborongkeun sampel kamari teh ka abdi teh. Nu mana sampeuna? Oh, namanya sok ngeborongkeun sampel kitu maneh. Aya nama jadi tukang ngaborong. Lain ngaborong meseran. Oh, heeh, mana tuh sok melian sampelnya? Nya? Bener ieu teh. Make nu bener atuh pan nyaan bade dipeser kamari si Umi geuningan. Anu abi bade tuh kebon belah ditu. Oh, mana coba ieu tuh. Tuh, belah ditu. Oh, di dieu. Eta Coba nu mana? hainya atuh naik saeutik. Kirang terang nu mana? Sok teh naik kadinya saeutik. Mana eta? Ieu. Tah ieu mana tuh? Iya. Tah ieu. Ah, ieu mah aya 10 tangkal geuning teh. Ah, nah arek moal engko neangan nanyakeun, arek dijual ka Lain kitu. ai panyana teh abdi teh seueur gitu. Hadakeun bae atuh da sarua sampe da beutina mah gede meureunna. Ada kagok atuh sakieu mah teh. Arek moal ieu teh. Piraku Sabaraha gitu? 500.000 ge dijual tieu kadinya mah da. 500.000. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tangkal. Make 8 tangkal. Ieu mah beutina beda deui Kang, gede. Asal lieur abdi mah. Gede jeung ieu mah diremuy ngeunah amis. Oh, 500.000 mun 75.000 mah sadayana. Mungkin 75.000 aing. Atuh 500.000 mah teh kebon sa aya 2 patok kemana? Arek moal itu tuh loba ngomong. Ah, duka tuh ari sakieu mah. Udah aku make moal enang geus ka dieu nya mapai sejauh-jauh. Mun arek-arek atuh mun moal ulah ka dieu tong Cek si Umi mah kamari ge da cenah di Ical Mirah ge da. Mau cek saham ke di Ical Mirah. Wah, atuh lah. Manya di 500.000 10 tangkal atuh sing mikir teh. Menang mikir pan itu menang melak dalam mun Moal ngadadak. laku teh kalau kumaha ge moal. Aku udah beda deui ieu mah ngeunah sampeun ge tingali tangkal lagi galede kieu. Arek moal kalah ieu nih. Ari sia kalah mantog erek jadi moal teu balik pisan. Engko neneangan sampe tapi sia mah kitu. Dan rada goblok eta mah banar teh. Aduh, teh atuh meni 500.000 sakitu mah da alim. Tanggal sampai 10 siki 500.000 asa kulieur cek si Umi ge 100.000 kamari ge panyana teh sa patok 2 patok ku abdi mah dibayar 1 juta ge teh hari kitu mah hari kieu mah naon sampul sakitu geus neangan penuh batur abdi mah. Sia mah dasar banar tegablag duit mah tegablag gue jor mantong ka dieu teu para ruguh engko neangan sampe sia mah awas mun neangan di sampe ka dieu sia imah teu nyahonya pelem sampe nu urang mah sia mah teu mikir ngomong we tegablag duit banar nahaon tong mantong di ka dieu sia awas resakeun cirian ku aing. Ah, kitu teu para ruguh itu dibeli teu jadi amek-amekan arek pelem arek moal ai masalah sampeuna mah da lain jang da angeun abdi teh jang jualeun deui 500.000 10 tangkal lieur moal laku geus nangan deui kana sayen Capek deh. Iya, ntar malam datang ya. Tenang aja. Hah? Iya, tenang aja. Nah, masalah istri mah tenang bisa diurusi. Itu mah orang-orang suami takut istri yang begituan mah. Iya. Ya nah. Tenang aja. saya mah tidak suami takut istri mah kecil di tinas. Kan nahaon make ngomong gitu pas membuka pamajikan bong maneh mah kadikan apena saha ieu teh bagus sekalian siapa na ngobrol jeung saha atuh Yang tukang sampel maknya jeung tukang sampel jeung jian ti peuting apa mere duitnya penting make suami takut istri nahaon maneh teh balaan nyempot di dinya di tetengan balaan kukuliringan pamajikan sugan teh ka mana beger maneh teh geuning. Di maneh kunaha ditampol sugan sia kitu wae mah.
Mikir pisan. Kos nuheueuh ngajual sampo mah nya ngajual sampo nyempuan sayang-sayangan. Ngomong atuh bisa disulat bisa kalian sia banget teh. Ngomong. Rumah sasianya, rumah sia. Hei, sia. Mana dasar ka aing rek ngabobodo, mana awewe aku aing tangan. Kontrog sia ku aing mah naresakeun sia. Aduh, ari akan kunaon? Siti kena beuteung urang rek modalan lain. Karena beteng kana ieu. Bangun kana ieu bieu teh nya. Mina-mina ting rasakeun mana gerak kieu. Aduh da teuing haja sia. Menah meureun aya pamajikan tukangan. Nah, atuh maneh mah aing ke rumah ome eta teh ngan hoyo cicing tukangeun. Keur neuleukeun aing. Satu seperti ieu gitu. Naon atuh? Mah atuh sia teh. Aing teh sok sia rek ngabunuh lain. Nah, bukan ngabunuh. Mana teh para Kana beuteung kana ieu. batang ah. Tapi teh kana ieu bi. Sia teh kunaonnya? Mana rasa nyen garad we jeung pamajikan teh. Nah, neng atuh ngaji auh Kan nyaho teh tadi oge. Kan tadi ge tukangan mareunana. Atuh cicing tukangeun atuh. Aing muncrat sia. Ah, muncrat sia. Bagong bawa. Aing disiksakeun sia sekali. Ampun, ai maneh ulah asa uka ieu an asal kita. Cik salah kita sia teh ieu atuh. Si nyeri aduh. Dasar awewe manja nu kitu paketna. Wah, ieu kunaon boga salaki model kitu teh. Ya Allah, nyeri rasakeun sia kan aduh. Ya. Mau cai di motor game nih hararese pisan nih. Hayang ngumah motor game nih banget hararese itu nya. Hai mampun. Karatan nih karena studi kumah muslimnya. Naon itu akang teh? Naon? Karena Rek rumah motor lain? naon kita. Pan nyaho di imah teh cai. Bawa tuh kawahangan sekalian manian tuh motorna. Ngalieur ngomong Di imah mah nyaho cai. Ek di kumah di imah lain. Ek di kumah lain. Nah, itu. Bawa kawahangan. Sabun nyokot itu di dapur. Blak kok mau pamajikan teh sih. Mikir atuh kawahangan di mana jalan sia teh. Ngapung. Mana sia teh meni ka ieu an pisan. Atuh aing geus rek di imah apa? Nya mau di rumah ku aing ge atuh da mikir Aing aing ge. di rumah. Sebenarnya kitu kasalah kita aing. Lain kitu. Naonan dina pikiran. Ngabejaan mun rek ngumah motor ulah di dieu soalna eueuh caina kitu. Aduh mah di dieu aing teh mah atuh Aing sia dia cek akang rek kumah. lieur ngomong jeung jelema lieur mah aing mah bingung aing mah. Makin Ngomong jeung maneh bingung. mah. Ngomong teh kudu jeung ieu tah. Naon sih teh ka aing teh sopan ka pamajikan teh. Kitu Di bejaan ieu teh kawahangan ngakutan HD atuh kawahangan ka tuh. Kan di imah mah nyaho. Jadi Boro-boro jang ngumah motor jang ngumah. Naon teh aing bau kelek tadi. Kacabak. Bau. Ampun. Geus teh babarsia aing mandi teh eta. Naon ieu teh gagabah. Geus teh teu bau gagabah di ngomong teh. Bau abang kena ke kieu bau gagabah. Ih, sia teh. Gagabah moyok aing sia. Bau-bau nahan teu pararugu. Hoi sia. Naon nya? Kerapa kena barang urang? Mana di mana? Naon eta Pak? Wah, geus nenten naon kan engke ditiung mungkin disebut bapak. Mana sih teh? Ma, sia keur naon di dieu? Eta paralu. Bae mana keur naon di dieu? Sudah teu ka anggo ieu. Butuh lain. Nuhun. Lajang naon? Mana kunaon nya? Teu pararuguh bisa. Mana di mana? Tuh maka ilit ke mana di mana? Di dia aya saha? Sugan jelema linglung sia. Sugan di dia aya saha? Nya aya salaki. Ayeuna ka mana? Nya aya Aya teh. ke kebon. Oh, atuh hayu. Isi atuh parah. Sia. Ay sia kunaha? Sekalian udah batur. Ayo. Oh sia.
Nya teh manusia teh mana sih kan uling gitu tapi belagu pisan ka aing. Aduh, bejak kasih akang sia model kitu mah. Oh. Tiuling. Kang? Kernaon? Kernaon ai akang? Hayang motor lain? Pan kita anu budak meureunana cing mikir atuh. Ari akang kunaon? Terus teu eling, nanaonan kikituan lamun batur ngaliwat tatangga erek ngomong kumaha cenah meureunna kunaon Kang. Jadi kitu cenah. Kunaon? Syuk bokat siapa ieu sadar kitu. Ieu teh kunaon aku? Ieu teh kunaon? Eling keneh teh maneh? Kang. Syuk teh kunaon? Ari akang kunaon eling teh? Atas boga salaki kunaon? Si gondrong edan sih. Kang? Ieu Astagfirullahaladzim. Kang! Kunaon ya? Kita buka salaki. Anu kagegeruan buah yang sepeda, yang motor. Edan. Aduh, aing.